Sampurasun kumaha damang tepang deui sareng Ibu Mega Rahayu. Hayu urang diajar basa Sunda. Lawungan kedua materi carita baban. Kata acan diajar, tongkat ngadoanya. Tongilap disiplin prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kompetensi dasar yang dikenal menganalisis, kemudian unsur kebahasaan teks baban sejarah Sunda. IPK 3.6 menganalisis, dan unsur kebahasaan teks baban sejarah Sunda. KKM na kudu tilunya. Struktur teks carita baban kahiji Manggala sastra, kedua eusi, katilu kolofon. Manggala sastra eusina sanduk-sanduk mentawidi kanu mahakawasa atawa karun jeung mentah